Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi akhbarana bi anna nabiyyana Muhammadan afdalul makhluqin wa imamul anbiya wal mursalin. Bil ataya wal mazaya khususan bil mi'raj wal isra hatta ayqanna anna hadzal habib sayyidana Muhammadan huwa ar-ra'isul a'zam wal imamul muqaddamul aqdam. وابقى هذا الخبر بإثباته هو أفضل كتبه القرآن العظيم وكون باقيا ثابتا معتقدا إلى يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أولي الهداية والتمكين الطيبين الطاهرين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم والرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وارده علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق
يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا معرفة الأولياء واجعل فيها مفاتيح الهداية وفوق المحبين إلى لقائك ويقين المتوكلين عليك وخوف العارفين ورجاءهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا بفتح العارفين وافتح لنا بفتح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا بفتح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وبسر أم القرآن الفاتحة Ayuhal hadirat rahimakumullah wabil khusus kula warga besar Ranca Kalong Maringgul wabil khusus gabungan gagasan utama yang didukung ke masyarakat Maringgul khususnya oke kurang sadayana muslimin muslimat mukminin mukminat hidul bait Bapak Haji Junaidi Kantor dan rutin agenda tahunan mancanana alim kakantun mengagungkan syiar-syiar agama syiar-syiar Islam mengagungkan junjungan alam Kanjeng Nabi Agung Sayyidina Muhammad Salam syukur ngagungkeun maulidna wungkul atau Nabi Isra Mi'rajna wungkul anu ayeuna lebih ditonjolkeun dina judul ieu acara nanging fil haqiqah dina hakikatna ngagungkeun segala sesuatu junjungan alam Kanjeng Nabi Agung Sayyidina Muhammad di antaranya kejadian besar anu matak Allah matak ineutun sadaya nabi sadaya rasul anu matak sisirkan sadaya jalmi-jalmi nu berpangkat anu matak tercengang sakabeh jalma sakabeh jin hatta malaikat Allah bahwa Allah Ta'ala ternyata adama hiji ciptaana anu paling ditunjulkeun ti sadayana ciptaanana ti sadaya hamba-hambana anu ku Allah dikersahkeun ditepangkeun ka Allah ditingalikeun ka mantenanana sateacan wafatna kalayan saca mahkota anu agung nu mulia setan ieu kalayan bersekil ieu sinangupin kana dawuh Allah Azza wa Jalla lajeng disurupaikeun ka sadaya alam sadaya makom sadaya tempat di alam malakut sadayana oke disurupaikeun diuniakeun kana mangpurang-purang kejadian mangpurang-purang rahasia anu salama ieu ku Allah disamarkeun disumputkeun ti sadayana hambana hanya sekedik asrar ghaibiyah ulum laduniyah rahasia gaib oge ilmu laduni anu ku Allah dipabuhkeun ka sebagian hambana hatta malaikatna bahwa malaikat linggih dina alam malakut lain harti segala rahasia alam malakut kaunia ku malaikat itu bahwa malaikat pun aya batasan ilmu pengetahuanana
para nabi para rasul pun aya batasan-batasan ilmu pengetahuanana. Hanya nabi urang sadayana satu-satunya utusan Allah, nabi na Allah nu diangkat sebagai kekasih Allah, anu ku Allah Ta'ala langkung ditunjukkeun tinu sanesna sehingga lautan ma'arif nabi lautan, keilmuan nabi lautan, hikmah nabi kautuhan kusadayana ambiya mursalin kusadayana malaikat kauninga acan di mana makom nabi urang sadayana saking luhurna kapangkatan nabi urang sehingga nabi urang hak didamel pemimpin sadaya nabi, hak didamel pemimpin sadaya rasul, hak didamel pemimpin sadaya malaikat. Komo bikin hamba-hamba Allah anu lebih hanap derajatna tibatan eta sehingga ti aya satu nabi pun satu rasul pun satu malaikat pun di Masjidil Aqsa anu ngantun janten imam begitu aya seorang pun nabi rasul atau malaikat anu mengakeun keimaman anu sanesna anu sadayana pada isyarat sadayana pada nunjukkeun sadayana pada nyandakeun keimaman ieu supados dilihan ku nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Allah Sayyidina Maulana Muhammad sehingga urang pantes ngajunjung tinggina ngagungkeunana pantes urang nyelingna sabab saha atuh makhluk anu ku Allah diagungkeun sapertos nabi urang saha atuh nabi sareng rasul malaikat pun ku Allah Ta'ala disabakkeun diayangkeun kana sadaya alam nu ku Allah diciptakeun saha atuh apa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam anu janten gaibna tatkala junjungan di sarangan kumantanana kasarangan terus ka sadaya alam tapi aya sebagian alam anu ku malaikat Jibril teh biasa disarangan karena teu acan uninga kana eta alam oleh karena hebatna eta alam karena memang eta alam teh tidak boleh kainjak ku makhluk manapun kecuali hancangan kakasih Allah Sayyidina Muhammad yang menunjukkan karena keagungan Nabi urang di atas sadaya malaikat melalui ittifaq sadayana ulama-ulama Islam sadayana ulama-ulama muslimin ittifaq bahwa Nabi urang teh pangagung-agungna di saantero makhluk Allah hatta sareng malaikat muqarrabin aya pang muqarrabin na imamna muqarrabin kecuali Nabi urang sadayana hatta para mursalin pan kitu deui itu sebenarnya kesepakatan sehingga dawuhan sapaling ulama can sampurna iman hiji jalma lamun can nekadkeun bahwa teu aya nu pangmulyana teu aya nu pangagungna ti saantero makhluk Allah angin Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad can jejeg iman teh lamun can kitu mah maka segala gerak-gerik urang peringatan karena Isra Mi'raj Nabi urang peringatan Maulid Nabi urang atawa naon bae nu hubunganna sareng junjung tinggi ka Nabi urang eta teh jumlahi wujud nyata tina keyakinan urang nu sampurna bahwa Nabi urang teh pangunjul-unjulna betul pangna urang sadayana sok muludan rajaban teh sanes kitu saking nekadkeun meureun urang teh ya dalam dina tekad urang Nabi urang sama-sama saja dengan kita mah naonan urang kejeung teh heeh naonan lebar-lebar urang kejeung tuh agung-agung segala rupa bukan pangna boborot harta banyak urang dikorbankeun waktu disita teh eta teh wujud dina sampurnana keyakinan urang kana keagungan Nabi urang Kangjeng Nabi Agung Sayyidina Muhammad cukup dina Isra dina Mi'raj Nabi urang pikeun nyahokeun bahwa Nabi urang imam sadaya makhluk
disebutna ge sayyidul awwalin, sayyidna dununganana sadaya makhluk nu awal, wa sayyidul akhirin, oge sayyidna dununganana sadaya makhluk nu akhir. Rasul kepemimpinan tertinggi ku Allah Ta'ala dipaparinkeun kaduaan sehingga la qablahu wala ba'dahu teu aya saseacan nabi urang oge sabada nabi urang anu dipaparinan dilingihkeun kursi tertinggi kan mun aya khalifahna teu aya penggantina saha sabada nabi urang sadayana nu tiasa ngalulian kursi keagungan seperti nabi urang kaya beda ai kursi nu sajana mah beda aya khalifahna ahli nabi urang teu aya contoh lamun berbicara tentang rasul apa ayat sababaraha hiji rasul kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam rasul wafat mantanana saha sanes sabadana anu raskeun karasulan teh kanjeng Nabi Idris alaihi salatu wassalam rasul sabadana terus kanjeng Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pun kitu mun berbicara ulul azmi apa aya bandinganana ulul azmi nu sanesna deui 5 ulul azmi numutkeun qaul sahih ditalihan ke salah ulama genep sareng kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam tong boro 5 genep lamun aya 2 berarti aya 2 porsi yang sama kata itu jadi jabatan ku Allah dipaparinkeun ka hambana teh sok aya rejengan-rejengan. Tapi jabatan nu dipaparinkeun ka nabi urang sadayana walaupun aya rejenganana tapi aya kursi tertinggi anu teu bisa aya rejenganana. Kursinya hanyalah kursi nabi urang sadaya kanjeng Nabi Agung Sayyidina Muhammad. Membawa dina tihang aras tu aya nabi nu sanes rasul sanes hatta malaikat anu digendengkeun jenenganana dianggo kaligrafi anu bercahaya nyaangan keraton Allah tu aya anu kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah la ilaha illallah tungtungna Allah saya deui pangeran angin Allah tes kitu gigireun seratan Allah dina tihang-tihang aras Allah aya seratan Muhammadun Rasulullah bahwa Muhammad adalah utusan Allah walaupun sadaya Rasul adalah utusan Allah tapi Allah tercatat jenenganana dina tempat-tempat mutang agungnya seperti dina keraton Allah seperti di surga Allah hatta dina dadak-dadakna widadari hatta dina jidat-jidatna sato surga hatta dina ta'ar-ta'arna malaikat tertulis jenengan Nabi urang sadaya dina daun-daun surga dina kubah-kubah surga dina kemah-kemah surga gitu mun urang atuh surga teh mungkin jeung kawas pramuka deui gitu jeung kekempingan ya tenda-tenda lagi istimewa hebat tenda-tenda lagi eta tenda nanti mun dicap geuning sok aya nu cap aya tenda-tenda ieu ya sok tubogana kitu sok aya geuning aya tenda-tenda surga gitu aya cap didinya kaligrafi anu matak memperindah eta tenda luar biasa keindahanana jenengan Nabi urang sadaya kanjeng Nabi Agung Sayyidina Muhammad. Ieu perlu dicatat. Ieu teh berita-berita
tina hadis-hadis Nabi urang sadayana. Ya. Sanes ngomong sama bau sungut. Sehingga tatkala aya jelema anu nyebutkeun upamana eueuh hadisna atawa tatkala aya nu nanyakeun mana hadisna, tentu ya bakal jelas hadis-hadisna. Dan ini perjalanan Isra sareng Mi'raj ke alam malakut dengan waktu anu singkat. Hanya 10 menit. Nabi urang sadayana nempuh perjalanan anu duka sabaraha ratus juta tahun mun ditempuh. Ku perjalanan adat. Ia hanya 10 di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lamun tumpak onta 40 petingan 40 poin 1 kali jalan berarti lamun bolak-balik 2 bulan 20 poin. Walaupun ayeuna mah ya kasiriya teh teu lami ku mobil. Komo lamun ku pesawat. Ieu menang nyeun jelema wae geus bisa nempuh ya di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu tempuh hanya ukur ya sekitar 2 jam. Ya. Tapi junjuran alam kalayan mukjizat mantenanana, kalayan kekuatan ilmu kegagahan mantenanana nu ku Allah dipaparikeun ka mantenanana waktu anu sangat singkat seperti lumi teh kapapai nepi ka alam malakut sadayana dugikeun ngadeureus ka Allah. Ngadeureusna junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lain semata-mata keinginan sendiri. Nyanak permohonan ke Allah lain seperti ngadeureusna bawahan ke atasan, seperti ngadeureusna rakyat ka presiden anu memang boga tujuan sendiri. Erek ngadeureus boga tujuan sendiri, erek ngusulkeun berbagai permohonan permintaan jeung sabangsana aneh situ. Walaupun memang mulia, menjelema bisa deket orang anu mulia. Contoh lamun di dieu di Sumedang aya jalmi anu bolak-balik ka istana presiden. Ya kan sami darajatna jeung RT jeung RW jeung lurah pun oge sami darajatna bakal jadi darajat jalma anu terhormat walaupun hanya duniawiyah terhormatna ieu mah hanya tamsilan wungkul. Bade naon ke presiden bolak-balik teh? Bade enak permohonan masyarakat. Kita geus dianggap orang penting. Ieu mah lain junjuran urang sadayana sanes kitu. Junjuran urang mah Isra Mi'raj teh adalah merupakan undangan. Sanes Nabi urang sadaya sakonyong-konyong bade ngadeureus ka Allah, tapi junjuran urang mah pentingna ngadeureus ka hadrat Allah teh merupakan undangan kemuliaan, undangan keagungan tinu Maha Agung. Junjuran alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dijemput keutusan Allah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam nganggo kendaraan anu pangistimewa nati surga yakni buraq. Buraq teh hewan ya. Dan hewan istimewa larina luar biasa hingga muntaha tarsih satungtung deuleu yakni satungtung deuleu teh sakikeut sekejap mata. Tungtung deuleu teh di dia. Tungtungna deuleu mana? Mana? Jadi itu di mana?
Siapa tungtung dulu? Tungtung dulu mana pikatin dulu? Tungtung dulu mah dugika dulu eta tungtungna. Tungtung masih keneh dulu. Kan aya tungtung. Hah? Pergi ke ujung mana? Ujung ulun ke mana? Tapi gak dulu di mana dulu kakarat jadinya. Ya, eta tungtung dulu. Itu paribasa dina kieu. Sakitu diteureumeun tuh. Peureum eta kan teu ningali. Ningali ayeuna mah teu ningali kisah peureum kitu. Eta tungtung dulu teh. Ya. Istilah bahasa Arab mah ingga muntahal tarfih. Cek bahasa urang mah satungtung dulu. Aya tungtung dulu teh paribasa tuh. Eta satina nah, kitu sekejap mata gitulah. Sekejap mata jok. Tuh. Jok sekejap mata. Buruk sekejap mata jok aya di Madinah ngatepan. Ya. Ini sekejap mata uga tidak jingginan ya nganggo buruk ya. Beda jeung urang make motor. Mun urang make motor di cepetan, nah urang mah da asup angin. Lamun beuki tarik atuh urang meureun ngapung. Seimbang jeung kecepatan motor gitu. Nah urang lain bahan ngajengkang. Tapi lagi urang sadayana henteu teu kitu. Naon jadi sababiyah gitu. Menjadi sababiyah lain kecepatan seperti dohirna kecepatan motor urang lain sehingga urang mun semakin dipercepat urang kalahkan ngajengkang lain gitu ya. Tapi waktuna anu ku Allah dibening. Waktuna dibening perjalanan biasa santai-santai saja. Biasa. Pada urang mau dipercepat teh kalahkan nghiungnya maca salawat ge. Maca Yasin gitu. Kalau kan ngebuang bau angin tidak nama biasa tara loba maca salawat Allahumma sholli sholatan kamilah wa salli itu orang 4.444 jadi lah dari itu mau balap nah ada jadinya adanya kita lakna ya. Kau digancangan gerak taraweh ya. Namun hayang leuwih gancang tepan urang mah jalan tartiban teh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kana teh kitu. Ya. Nutina tilu jadi hiji nutina tilu kapung jadi Allah Akbar. Allah Akbar. Ya. Dipikir-pikirnya tentunya menjadi bangsa. Bangsa tasbih. Si bangsa. Kayak bangsa tahjid gitu tah. Bangsa panjang pono. Aing aku pas salat urang ini. Asal salat. Jadi pikir bolak-balik mana? Itu teh ngaranna teh gawe teu kapake. Melalui urang diajar tartib. Belajar tartib. Ini utama. Karena di urang sadayana bisi aya anggapan sabab aya budak nu ngomong mungkin terjadi di kolot ieu pikiran teh kitu. Bapak kena upami cepet mah tungtung dulu lari na buruk pokoknya kan ngajengkang manten bener sih ya bener ada pertanyaan tak kalau dia kan aya nu nanya teuing geus ngarti bener teuing memang kemikir kemikir ketika dinya dalam mendukir mah kurang tanya dari kecepatan betul. Nah, itu maka itu ayana itu bahasa saya juga udah biasa.
Kumaha prosesna kumaha teh. Waktuna nu dibenging. Apa baru mau dibenging kudu kabenging sadayana beureun kanu sajena teh jadi hogol pisan khusus we keur jalma eta. Delegasieuna teh teu. Kanu sajena mah biasa. Tadi dia nuduhkeun bahwa Allah Ta'ala teh kawasa ngadamel dua waktu berbeda hiji jelema. Dina hiji tempat. Allah kawasa. Dua waktu anu beda hiji jelema dina hiji tempat. Ieu permasalahan baheula pernah ditentang. Baheula di zaman tabi'in. Baheula para ulama sadayana sepakat permasalahan ieu, apakah mungkin Allah ngadamel dua waktu berbeda di hiji tempat teh kadua jelema atawa leuwih? Maka para ulama sadayana sepakat mungkin. Artinya Allah mah kawasa bae. Sebenarnya aya hiji raja. Eta raja teh ngabantah karena raja pemikiran anu zahir wungkul atau mungkin. Lamun di jelema diheupeulkeun waktuna kudu heupeul ke sadaya. Lamun dina tempat eta gitu. Eta raja. Tapi para ulama sadayana sepakat mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, caritana ieu raja teh itu bertentangan jeung para alim ulama. Eta raja keur tengah-tengah ngariung dina eta majlis hayang kiis. Caritana. Ya, lajeng di raja dijajak heula ku pangawalna kajaman. Ya, begitu kajaman tuh eta raja teh balik di jaman teu kapanggih ku pangawalna linglung eta raja. Dicai teh. Erek ka madrasah linglung. Terus gitu eta raja apruk-aprukan. Teu nyaho daerah sorangan. Tuh. Tuluy make jeung ngalalana eta raja. Nepi ka negara Mekah. Tuh. Caritana eta raja teh. Kalian we tuluy umroh eta raja teh. Apal kata di Mekah yang eta teh raja nya. Sorangan linglung. Wah, apruk-aprukan mapai negara-negara saja. Jadi hitung-hitung ku raja teh cenah aya 7 bulanna. Cek manehanana teh. Caritana tuluy balik jadi itu mawa oleh-oleh sebagian di Mekah teh. Kitu dikerpakeun teh. Rumpang deui wae. Balik caritana. Terus itu barang balik karajaanana inget manehanana. Barang buka istana manehanana. Dulu caritana disalin segala rupa. Dulu hari wus-wus nyarioskeun kitu linglung kaula teh linglung. Bahasa waktu diheula 7 bulan kaliwa. Nah dongeng, kakula warga ngadongeng, tuh kasararea ngadongeng, kami teh linglung 7 bulan kaliwat baheula. Waktu aya riueun jeung para ulama bahwa kami harita tuh hayang kacai balik dicai linglung teu paling deui jeung pengawal kami tuluy kami apruk-aprukan ka berbagai negara menyanet kami teh ingat-ingat di negara Mekah. Tuluy kami umroh itu akhirna kami balik deui kami mawa oleh-oleh ieu. Ini kumujeng keluarga nah seri segala rupa ada gambaran naon ada gambaran kok hebat linglung naon ada gambaran ini kami linglung 7 bulan kami hai gambaran apa kabar ada ayah tadi oke ayah rumah kamu tuh 7 bulan gitu nunggu gambaran ditawurkeun nuju ngariung di majelis gambaran teh apa kita majelis nuju ngariung itu para ulama
Nuju ngariung kene para ulama. Ya antara ngebenerkeun antara ngebohongkeun gitu. Pasukan geus entos. Sok rek kumaha? Kira aku percaya, dagang itu oke. Oleh Mekah mah. Suku baru. Padahal lubang kaya ada kumaha? Apa disebut bingung pengawal deker cicing deket ngece. Ya dah ruang aja, orang dari jalan atau 7 bulan. Gitu. Akhirnya iraja tuli lempet di ke majlis nuju ngayung sadayana beraya anu. Kekage sadayana kaget kumaha. Ya. Mereka kaget kumaha ayeuna raja lagi tos hebat. Sadayana asup deui ka madrasah gitu. Dan iya raja boga rasa manehna 7 bulan. Sudah gitu. Barang diulingakeun teh sekarang kudunya keajaiban timbul kakaran di raja teh percaya penuh ternyata ayeuna mah geus kalanapan ku sorangan. Itu. Tadina alam karamat para wali mah loba eta teh biasa nu kitu teh. Malah dina hadis mah dijelaskeun. Sayyidina Ali karramallahu wajhah kantos kajantenan mantenanana seperti itu wakosna dilamisin. Atau para wali urang keur kisahna termasuk dongeng para ulama-ulama urang teh dongeng Ma Eyang Cibabat rahmatullahi alaih. Amat Cibabat guru pun bapak diriwayatkeun di pun bapak oge seueur deui para ulama menguningakeun Amat Cibabat mah di mana ngawuruk tafsir Jalalain teh wengi tos beres taraweh dipimpin tarawehna ku putrana 20 rakaat tambah witir 3 biasa tarawehna tartil 2 jam 23 rakaat teh ya ieu ala ajengan gitu salatna ge 2 jam pantes we. Nah beres itu pinten-pinten jam 10-an ya atana pi jam 11-an Ma Eyang Cibabat eta maramakna Mama Eyang Cibabat namanya kudu trakungsur ka masjid saha nu rek milu salat jeung kami. Urang salat kami teh Eyang teh baheula keur budak kupun aki dirorok ayeuna ku Eyangna teh kurang mana eta Mahaji Abdul Qahar Sani di Mahmud kupun aki baheula diwasiatan Abdul kerbudak engke ilaing lamun geus umur 50 tahun kodoan deui salat ilaing kabeh tina isi balai kupun aki kitu ditaruh sayang baheula naon margina kedah dikodoan deui sabab ilaing ayeuna salat teh salat budak ayeuna salat bener kan ke ilaing masantren salat teh salat santri kan salat bener salat santri ke ilaing jadi ajengan salatna salat ajengan kan bener salat ajengan di mana geus umur 50 tahun insyaallah ilaing bener saurpunaki gitu. Maka Eyang mah umur 50 tahun di kodoan sapeting teh 10 poin berarti 170 rakaat timti bae. Ngodoana teh timti balik nepi ka yuswa 50 tahun harita pun bapak nuju di Cibabat itu ngiring anjeunna harita diajak ku Eyang kinten-kinten jam 11 urang ngodoan salat 10 pintenan. Anu ngiring teh putra we sareng santri anu paratos janten ajengan aya dari umum atuh 170 rakaat bet 23 rakaat oge geus 2 jam sakitu capek na geus 170 rakaat begitu Allahu Akbar nu imaman langsung mayang barang Allahu Akbar lajeng ngaoskeun suratna tina surat Yasin dipapai nepi ka qul a'udzu birabbil nas
Sabar rakaat 170 rakaat. Cangkel luar biasa. Kalau ada ya nah, ya mah. Ngaranna milu mah wah cangkel lah 170 rakaat. Da tarawih oge sakitu cangkel Ieu 170 rakaat anteng ruku anteng sujud anteng ripuh luar biasa. Tapi nah teringat kana sareng. Teringat kana waktu. Lu karena capek we gitu cangkel dulu. Beres assalam ngadua beres. Barang keluar teh keur ngobrol keneh kana di luar teh. Dengan ukur saja. Sudah. Sama tuh 70 rakaat. Bari suratnya. Bari salatna anteng tegancang. Mayang langsung memimpin. Lajeng. Mayang kinten jam 2 osok ngaos tafsir Jalalain. Ya. Tapi pemirsa kali ngaos mayang mah 2 juz sekali ngaos. Ari mayang kudu ngaos tafsir istimewa teh 30 dongeng. Kami ngaos tafsir teh. Memang sekalimat gitu, 2 kalimat gitu geus sumbakol. Ari sumbakol teh anjeunna mah ngadongeng. Lamun aya sumbakol, pas santri geus surti deui mun ngadongeng heubeul. Ajengan itu tuh di pamuntasan ajengan entoy almarhum ajengan ngadongengkeun begitu mah yang nyebut sumbakol tunuh teu ku atas macul beurangna balikeun sikalan teh kieu tah kieu ajengan kan kieu balikeun sikalan dengan bari ngadangukeun kitu ngadangukeun ateng dibalikeun ieu teh sieun tuduh dongeng kan ngaleut. Begitu ngaleut ditingali leuweuhan tah. Mayang teh ngada nyarios, ngadarek maos deui. Nah, kalau mana dongeng geus ganti. Padahal ukur ngaleut, ari teh 4 lamar lagi jelekna. Nah, eta teh ngaleut teh. Da eta dongeng ngaos 2 juz teh bari bulan maneh nah ukur saja. Itu mah eyang. Pun bapak panggancang nama Quran pun bapak. Di antara santri harita panggancang nama baca Quran saja. Dia bisa 10 menit baca Quran bari selesai baca nah. Bapak kan seriusna ngaos Quran anu sajuzan. Anu ngaos Quran caket mah eyang. Sadayana namanya sajuz eta ngarerekan mah eyang 110 juz. Tapi didanggukeun di Bandungan mayang di Bandungan da aing haja mah ngadengikeun segancang mayang da cangkeul we Bandungan aja biasa we lajeng mayang ditandakkeun bapak teh ka kaum tadi ka dekat Masjid Agung jadi ngantorna tadinya di Janten Pangulu Bandung sama yang mat naik delman ti Cibabat nah sakumaha sih jauhna ka Masjid Agung tujuh bapak teh naik delman jadi kan pun bapak tahu rumah eyang teh pun bapak teh rurat reret di Silinglung seperti itu ai pun bapak teh boros rurat reret ki di Cirian gitu belak belok na ka mana luksur ai mah eyang mah jauh reneng ngaos Quran anjeunna mah tinggi Fatihah surat Al-Baqarah segala rusak dina delman teh anggus tah hatamatan Quran di Cibabat kita hatamatan Quran bari teu dedet-dedet ngaos ada kieu mah ya ngaos turun bapak ngaosna teh kieu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin kitu ngaosna teh begitu lungsur geus surat teh sarmayang Paranto Madan sebenarnya di kulhu nah ulang pun bapak hari ilahi di titah rula teh naon
Pun abdi seningal ieu cenah jalan-jalan ka ditu ka dieu lain. Coba-coba teh kana cecekelan sorangan. Kudu menang sabaraha. Salawat menang sabaraha. Kudu direngek eta mah. Eyang mah alhamdulillah kering katamatan Quran. Semuanya. Tapi gak gitu. Ya, lagi. Pun aki. Mama bojong. Kami saristing sareng Mayang sareng anjeunna sapa santren sakastro. Mayang pun aki mama Cibaduyut sakastro sama santren bareng ti bubudak bari sapa masantren teh. Cuma kal beas. Cuma kalau naon bakal nate puasa. Saumur-umur dibeungkeut patulangan ku sorban. Ti budak ngadauhkeun pun aki. Ti budak ngadauhkeun Mayang Cibaduyut, ngadauhkeun Mayang Cibabat kan pernah ngasaan teguh. Dugi ka janten ulama, dugi ka pupus. Ya. Ahmad Cibaduyut rahmatullah alaih nuju murang kalu keneh dirorokna teh ku garwana Eyang Agung Mahmud, mah ibu kasina sareng pun aki. Karena tangan Ahmad Cibaduyut saderek Ahmad Cibaduyut jenengan Mama Tahir, kasepuhan Mahmud. Mahmud teh karuhun sadayana cigonewah mana-mana karuna ti Mahmud. Ai Mama Tahir mah di pengituang teh sinawaran. Ari Ahmad Cibaduyut pun aki tala. Kampas tumaros cenah Ahmad Cibaduyut teh ka mah ibu. Teh mah nah cenah ai Kang Tahir asa geus kasihan seueur tu anak ari abdi. Pengunang waras teh teh. Jawab tos. Misalnya semah gitu. Ya kali pasihan kana pilih ya. Saur rumah ibu, mah Ahmad Cibaduyut ngadongengkeun lu mah tong hayang seubeuh. Lu mah baheula teh dijurukeun teh sagede rigen si balina teh. Lu mah ti ulama. Cek mah ibu. Mayang Cibaduyut ngadauhkeun, begitu mah ibu nyarioskeun kitu ka kami. Kami tidinya hayang santren. Kepolan satu pakene, lu mah tong hayang seubeuh dapi ulama. Geus jadi ulama pek seubeuh. Ai tanya teh euy cenah geus jadi ulama teh meunang seubeuh kalaka begitu meunang seubeuh. Sama Cibaduyut ngadauhkeun ka pun bapak. Di mana masantren teh ngawitan masantren ka dieu cenah tadi Ciberem Kebon Kopi Bandung di aya daerah Ranca Bentang dinya aya ulama sepuh jadinya teh. Naos kadinya ari naos kadinya teh salilana puasa ari ajengan gaduh tangkal enteh di buruan bumina. Ari buka puasa teh pucuk enteh salamar. Yo saya sakitu jeung saya atah. Coba itu, gue di alaan kan ketuluan. Apa burinil kah? Bucin. Disaur ku ajengan. Kapangih ku ajengan. Kalau ajengan lu dipancang ya. Ngalaan. Kan. Terus dugul tangke sina ayaan deui, terus ayaan kakarak ala deui. Geus kitu mah era teu wani ngala deui. Daun teh. Terus itu mah isukna buka puasa teh nyaman pucuk cangkring kawahangan. Masantren baheula mah kitu nya. Teu make buku teu make naon kana daun sapu ditawar. Sudah gitu. Apalagi ayeuna teh kantos Sri malah kajantenan sareng bapak. Sareng mamarene berarti teh puji gonewah pas dur maghrib mau adzan beduh puji gonewah teh sareng pun uak nunyak sianana nu ngiringna Mama Aceng almarhum Mama Aceng nu ngadongengkeunana wa ngajajakeun tu ama sareng mamarene ti Cigonewah ka Mahmud ka Bojong kajajalan daya wungkul ti Cigonewah geus dur maghrib ngok akarak ngok adzan Cigonewah teh. Adanya kena tajam teh di Cigonewah teh. Treng 2 treng. Geus kitu ya dengan ini. Bisa tepan maghrib heula di Cigonewah teh angkat. Seriusna
kakarak angkat eta saja jalan di simpangan kabeh baraya. Dihayatan kajahanana juga lewat ini. Nani meureun sababaraha bumi tos magrib kolot tos rada poe katinggalan saur pun ulah ieu mah saur pun ulah anjeunna nguningakeun ka ama kapun aki sama bojo. Saur pun ulah teh apa cenah atuh ari di papaya mah kieu bade jam sabaraha pisumpingeun ka bojo. Tak kudu meureun isuk deui meureun. Sabar di papaya mah pun aki bedu kapun ulah. Saur pun aki heh tong kitu sia. Bener pun aki kapun ulah. Urang teh panuturkeun guru. Eta mah guru teh ka amarene. Urang teh nuturkeun guru. Kumaha guru we cicing we. Geus kitu teh bleng we poho tah. Si ati teh si pikiran teh pemikiran deui waktu. Saja jalan biasa. Uplok ngobrol di suguhan lalami unggal lima. Balik ka papahat teh ka Mahmud baraya wungkul. Bala aya langkungna aya tukang tenol dipegat heula, beul teh ditaros kumaha nyeun tenol. Diajak ngobrol heula. Cai disusukan cenah ka jalan dirojokan heula kuduaan. Pun abdi sareng mamarene. Tuh. Eta sadar di jalan. Keluar istri ka teras nuturkeun dugi ka Mahmud. Cariosna tos dugi ka Mahmud ka Citarum gitu. Sarepun aki teh. Abdi mah bade ka Bojong barudak isi aing bedu. Mang kena reka dieu ka eyang ka makam saur mamarene teh. Tuluy kapisah amarene sareng pun aki muntah teh ka Citarum. Rugi teh ka Bojong ka karak dur bedug magrib. Baru datang aya nu adzan di masjid. Barang datang ka imah, di imah kadenge seragam treng. Ingat tak di situ lewat harita 2 treng, di dia 2 treng. Mun sarua jamna, mun sarua ieu berarti di jalan teh 2 treng. Kada gitu teh geus magrib di situ teh. Sudah lewat. Lajeng amat Baduyut pun ua anu cikal mama ajengan sayuti rahmatullah alaih mentenang adauhkeun. Ngajak kapun bapak mengohak bisi hayang kapal karamat amat Baduyut. Anak saur pun ua kesebat anak. Anak fungsi ngiring ka amat Baduyut tos beres taraweh beres ngaos kinten-kinten jam 2 wengi. Kan? Tos beres ngaos tuh ngajak ngaheurap, ngajak ngecerik. Orang ngecerik di Cihapit, Bandung, tuh, ngecerik. Saja jalan ngecerik, kira-kira bangsa jarak kilometer tah. Terus itu nyimpang heula di sisi Citarum teh. Nyimpang heula cenah ka dieu. Nyimpang teh dina sisi Citarum geus nyampak sajadah. Geus nyampak itu tungku geus nyampak sumuh. Jadi ya ari si eta teh si pancina teh minangkan nama halang susu. Terus aya kayan. Oh jelema. Eta hurungkeun dah cenah hurungkeun itu pun wa teh. Ama mah netepane da mangna teh. Cai parantos asal lajeng tu ngaleueut sadayana geus ngaleueut beres yuk angkat itu di bawah tak sejadah teh diantepan. Terus itu angkat deui yuk deui. Cariosna kira-kira sakilo deui gitu tah. Geus nyampak deui tah sejadah teh. Lain deui dirinya jeung tungkuna jeung kaleng sudah. Bak puluhan kali cenah eureun teh cici hati teh. Nepi ka mana? Nepi ka Mahmud. Cici Habib Bandung dugi ka Mahmud mapai Citarum ngecrik. Ini sekira jam 2-an. Sumping teh ka Mahmud. Teu inget tadi jalan teh karena waktu. Jadinya sok aya bumi itu saderek. Masih kene kesepuhan Mahmud kene. Jenengan teh Mah Haji Apun almarhumah ibuna Mama Adang teh ya kesepuhan Mahmud. Masyhur di Mahmud. Sama amat Baduyut silang heula ka dinya. Teu amat Baduyut nya haji cenah ieu barudak kan tahun. Ajeng we suguhan kumaha Haji Apun teh cenah hari sahur. Teu inget sakala waktu beres sahur tuh ieu urang indit deui. Lajeng mapah si Mahmud ka Cihapit deui. Datang teh ka Cihapit janari ini.
kakak eling-eling cenah geus dikobong aing kan tadi teh ieu teh eta ngetri kudu sapoe sabeting geuna maju kudu dapat istri si Hafid ka Mahmud ngetri bari eureun-eureunnan salat heueuh tah harus saya teh ngantopan amat coba di salat teh ya gitu. Jadi ayah kerja mah meren, itu saya waktu gitu. Nawawi begitu beribadah meninggal riwayat ayah hiji wali anu ngaos Quran antara maghrib nepi ka isya cenah dugi ka ratusan rakaat. Geus puguh bangka ratusan ratusan khataman. Ngaos Quran ratusan khataman. Lajeng yang Syafi'i Mahmud mentenana ibadahna. Masya Allah tabarakallah tuh. Netepan anu luar biasa. Ngaos anu luar biasa. Tapi di waktu bisa singkat-singkatna. Kesubuh eyang Abdul Mahmud mah. Ramana. Kesubuh eyang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud mah. Gitu. Eta mah anu berada di situ. Maka keherannya kurang tinggal ulama-ulama Allah seueur menyusun karangan ngarang kitab mang ratus-ratus karangan lamun ngahaja nuliskeun wungkul kitu nuliskeun wungkul mah cukup tah umur urang sapertos umur mantenana mun dipake nuliskeun wungkul Imam Sibaweh mantena nyusun kitab dugi ka kitabna teh gudangan dulu gudang ku kitab. Ya, Imam Sibaweh ngadamel kitab dugi ka kitabna gudangan. Ya nyusun karangan. Padahal itu anak para rano. Itu anak teh kada kurang kabayang ya. Antara sakitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, antara sakitu Imam Nawawi radhiyallahu anhu, antara sakitu yuswana parawana 45, 55 gitu yuswana teh. Ente para raja di yuswana teh. Tapi ilmuna bisa menyeluruh ka seluruh penjuru dunia. Bubaman anjeunana gitu. Luar biasa. Emut pribadi saya kadongeng Habib Salim bin Jindan Jakarta Kebonanas. Habib Salim bin Jindan mantenanana dari khutbah Jumaah di Kebonanas ka Tanjung Priuk. Naik mobil ewer-ewer. Ayo di jalan kebiasaan macet. Ada supirna Pak Haji Nuri. Haji Nuri Tahir di Kebonanas nu kagungan rumah sakit Jayakarta, kagungan pom bensin ayeuna di Kebonanas. Pribados ke nyobat sareng anjeunna anak di kaina aya keneh Haji Nuri ngariwayatkeun langsung ku anjeun. Ngariwayatkeun ke Habib Salim. Baheula nu di SMA cenah abdi saur Haji Nuri ngadongengkeun. Ada kan bisa usaha tuh, kan bisa nanaon, hayang diajar usaha. Aja nggak terus Habib Salim. Saya ingin belajar usaha. Kalau kamu ingin banyak rezeki, kamu harus sadar ngasih apa saja di sini ada salawatan. Tiap malam Jumat tetap salawatan. Gitu. Nya nazar lah, habis nama. Gitu. Mampu aja rek naon lah penting erek nere begitu tah. Dina malam Jumat sekali keur salawat. Ini diajar gula kopi dari semua. Dinazarkeun tapi dinazarkeun rek masih anak naon we. Gula kopi roti. Tukung silila keluar ke SMA, tukung silila dikersokeun aya negara tender janten pembolong. Bagi ka ayeuna jadi miliuner. Cenah mimitina gula kopi. Ya. Sehingga para ulama sok aya lamun usaha urang hayang lancar, urang mun bisa kitu tah. Ya, mun bisa mah tah kitu. Nganadarkeun sedekah eta mah erek rutin, mun kira teu mampu rutin atuh. Cenah teh sok ngiring-ngiring Habib Salim. Ya, beh ieu juga gaduh kendaraan. Ngeukeun kendaraan ewer-ewer we.
Can seperti ayeuna pabalatak puluhan mobilna dah, can baby ben ge pabalatak ayeuna mah. Ya, can harita mah kakarak ewer-ewer kene. Ari Abdul Salim kalau kan gaduh jadwal ngahutbahan di Tanjung Priuk di jalan sok macet. Ari Abdul Salim biasana angkatna jam 8. Angkatna teh dapat macet ya. Dugi teh biasa bangkakan sekitar jam 11:30 mana dugi. Ayo hadis para tika sari. Jam 11:30 masih kira di bumi kene. Bingung. Bisa. Ya, tuani ka guru. Pada proses bade kumaha, geus tuani kumaha kumaha ayeuna na we. Sariosna teh tuh dur we lohor tah di kebonana teh. Ya. Katarak naik mobil, erek lahut bahan, katarak naik mobil, erek lahut bahan di mana? Di Tanjung Priuk, ayo di Kebonanas, guys. Berlohor di jalan teh. Nanya, Haji Nuri teh, Habib Salim teh. Bu, kita sekarang di sini kan udah zuhur, baru berangkat. Kita mau khutbahin di sana di Tanjung Priuk, bagaimana bisa sampai di jalan macet? Dari kumujeng cenah Habib Salim ngawalerna ka Haji Nuri. Nuri, kamu tahu waktu itu dibawanya kan sama matahari. So, berputarnya itu bagaimana perputaran matahari? Iya. Tinggal setel aja mataharinya. Orangnya aja gitu. Dari kumujeng udah cenah Habib Salim teh. Tinggal setel aja mataharinya. Bang teh pokok begitu menjerat anteng di jalan teh nyoreng macet. Nanti ingat tak karena masalah waktu magis gitu teh. Kubul baca teh, rumah biasa. Dari sana nanti katanya Uyu, dia datang ayah jalan tol, hari itu mah masih abruk-abrukan kene. Datang teh kadang turun tina mobil diparkir, keadaan lohor. Terang keadaan lohor di kebonanas teh pasti kan. Ya, kita cuma bisa bawa mobil segala ke alam itu gitu. Ya, yang bisa bawa jelema, bawa batur, tapi gitu. Jadi begitu orang berbicara tentang perjalanan junjungan alam Rasulullah SAW nusakifu tebih, nah kalawan waktunya singkat-singkat, nah dari junjungan orang teh kagungan mukjizat lagi melebihi sadaya mukjizat para nabi para rasul misalnya, nah begitu mah tinggal ngomong. Macam dah beribadah mah melalui keterangan iman karena perjalanan segitu panjangnya kalawan waktu segitu singkat. Nah, melalui keterangan berarti melalui bukti akisorangan gitu. Nah, akisorangan teh ahli itu. Soalnya teranjana-nana. Buku batur tempuh bisa sama berapa poin, gitu. Hanya ukur sama berapa menit gitu. Biasa. Ya. Ya. Jadi guru-guru begitu begitu teh. Tinggal meureun hari Nabi kumaha? Nah gitu. Nama usah aja ke pribadi. Didongengkeun tah. Karamat-karamat para wali nu beh dieu heulaan didongengkeun. Itu supaya ngabuahkeun komo dina ati urang ulah ketika terjadi aya mentang asapiraku mustahil. Perjalanan segitu jauh tapi waktu segitu singkat nah hanya seperti lungi mustahil mustahil. Pribados gede kungsi ngalaman kan kedah pribados mah lain bokarana boga karamat tapi pitulung Gusti lingkungan. Para ulama kantor baheula nyukur pun lanjut. Lanjut mu istri ayeuna ngiring piknik kadutu ka Pangandaran. Wartot kapan bapak ieu meureun. Ieu kana bus. Ya. Cari sana ini teh jam 5 sore ini teh. Di Jelegong teh. Ayeuna bapak ketemu ping wartot mulai cek angkat. Wah, bentuknya luar biasa. Wajib manggil pribadi. Dulu aja nana. Sekarang dulu selain sahur pun bapak. Malah budak pribadi. Sekarang dulu sini. Kamana? Kali di sana piknik ke Pangandaran.
Hari punya Pangandaran. Ayo terus keur boga motor binter. Ayo warga kana tengah puting cuma teh. Angkatnya tadi jam 5 baru nyaho. Di mana Pangandaran teh? Biasanya malah dari kita kokol. Mau kokolotnya ke guru malah. Di Pangandaran di mana? Aku mangke. Ayah santri seorang namanya teh yang haji. Diajak ke pribadi kira jam 12 peting. Itu pakai training, pakai jubah. Berdoa di Solenang ke. Ini dan Pangandaran hampir malah mana di Tasarung pakai baju pondok sekian pakai kopea malah pakai helm semua sim semoga ada semua STNK motor ada nyawa tuh hari itu mesti nyawa Pangandaran teh di mana itu apa eta anu luar biasa anu kepenak pribadi pengisian bensin. Dari sana ini bismillah. Bulan kusorban menurut bang. Esok saja jalan. Mimiti tidak tawasul heula ila arwahi kabeh. Ya. Dibikasaan nepi kabar janji anggeus saja jalan. Ada tempat dan kancang teuing teu biasa we kitu ngajalankeun mah. Biasa heuh kumaha galib-galibna we kitu. Ingat pribadi teh ditanya di pintu gerbang di Pangandaran. So, dipegat kudu mayar kembali kasih. Nah, maka dipegat pribadi. Aya naon dia? Eta cenah balik ka mana cenah ieu ujang? Cek anu ngajaga eta teh. Anu rek nyusul lanceuk bejana ka Pangandaran. Ya iya ke Pangandaran teh. Alhamdulillah iya Pangandaran teh. Namun dipata kudu make kartu. Kuring ada lain arek kuring. Cuma itu pun lanjut, patorong-torong kan? Tidak mau bayar, coba dulu. Kedaya apa deket gitu atuh. Altu itu teh mana nanti kalau kagum ujang, ijal mana naon mereka jenanya. Jung bedog nolai gereng atuh, bedog dari Solenang, bedog panjang, tuh di Solenang. Siga jawaran nanti, karena pakai training. Dari sana. Oh, ya. Di mana dah datang kadinya teh ka karak jam 11:30. Ada tapi kali dia teman ini jam 12 datang jam 11:30. Kudu lagi itu besok, gabuk macan datang nate jam 5 deui. Disana kene teh jauh geus siap dah. Siapa teu sadar dah. Karena bensin kan sadar kene hari sama yang ngeleung we pangite ieu bisu jam 7 meureun aya bangnya teh. Geus kitu teh nya ieu teh kapangih mah kadeuskeun kitu apa buru-buru balik. Geus kitu teh balik teh di teh sore balik teh kira-kira bangsa jam 3-an kitu tah. Balik geus kitu balik ringlung nanyakeun. Batu nyaho atuh. Kata karak kemana jalan ke Bandung? Sampai itu mah kudu nanyakeun ke dia di Bandung kemana jalan ke Pangandaran gitu. Yang lain, kemana jalan ke Bandung? Eta beak bensin. Beak bensin di jalan di dia di Al-Mahdiin dekat Al-Mahdiin tadi naon eta teh? Hah? Akarak sadar ai heueuh can ngesian bensin. Dudunya teh geus puting. Kira-kira iso ngagadekeun jam tangan. Bawa jam tangan gitu dipun biar digadekeun dia keur bensin. Dari sana berhenti ini balik ke linglung tapi ka Majalaya. Jam 10 subuh itu di Majalaya kene. Jadi dia di Pangandaran jam 3-an. Tapi ka imah teh ya bangsa jam 12 petingan yang meureun kitu tah. Dipikir nah hari balik teh heueuh. Dalam rasaan mah balik ke orang gancang rasaan mah. Nah penting nah ini kita jam 12 ini kita tinggal selesai jam segala rupa datang jam 11:30 pilih nah pensiun bensin. Jika tadi tebusna jam tangan teh erek ini ka pemijah meureun aya sabaraha bulan meureun ditebus deui.
seperti itu. Ya. Jadi langsung begitu kan Allah mah kawasa yang dua waktu. Ya. Anu berbeda antara si A dan si B di hiji tempat. Kawasa. Gitu. Oke? Beritahunya atuh. Loba kisah para wali termasuk Mayang Cibabat rahmatullah alaih sawengi teh netepan teh saja akan wafat ka saksi kupur ua 1000 rakaat. Di tengah wengi nuju teu damang teu kasubuhan dugi ka janari di tengah wengi. Mayang Cibabat nuju teu damang wales nuju panas mentena di khodaman pas hari sagiliran santri anu ngakhodaman teh pun ua mama Aceng almarhum nuju linggih di kamar Mayang jadinya aya tamu jam 12 wengi nu sumpi. Langsung dibuka Mayang tapi akan sumping tamu tos dangdos. Ayeuna tos ngadauhkeun bade aya tamu agung. Manggo teh cerita nuju teu damang dugi ngebak heula. Nuju teu damang dugi panas. Eta aya tamu aneh nganggo gangis. Jangotna Mayang tadi cahayaan sorban. Ayeuna geus bahasa Arab. Mayang ngejemput. Ya, nuju teu damang teh lajeng kirim gabruk, lajeng sumarios ku bahasa Arab. Buat harti teh. Mulih deui we ka Cilami, tas mulih deui sampai netepan. Di Bandung netepanana, di Bandung di kabar dihitung 1000 rakaat. Heubeul tangan tosan teh. Heubeul masih keneh janari keneh 1000 rakaat. Lajeng Mayang dadauh Mayang teh dirahasiakeun ku pun ua ge ngadongengkeun ka pribados teh di kamar sampai acan wafat pun ua. Waktu bade wafat anjeunna teu nyaur ka pribados lajeng dilebetkeun itu di kamar anjeunna ngadauhkeun karamat Mayang Cibabat waktu nyakseni harita. Kan digengkeun kada tadi. Mayang kantos kajian kitu lajeng Mayang dadauh teu meunang betus dadauhna angin sabaraha wafat Mayang. Dadauhna teh apal henteu tamu nu tadi henteu kula Kangjeng Nabi Musa. Ya, batur mah dilayar ku Nabi. Batur mah teu damang teh. Teu disebut teu damang teh salat 1000 rakaat. Tiga gitu. Baik tadi itu Imam dia Mama Eyang Cibabat. Anu kamasyhur karamatna teh Mama Eyang Cibabat termasuk ulama Bandung nu kamasyhur karamatna. Itu sakiduh nu sakesat nyata uliga kana asih jelema. Eyang Cibabat termasuk ulama anu dipikasegan ku Belanda, dipikasegan ku Nika. Digicil Mayang mah dugi ka kenging bintang penghargaan langsung di pemerintahan Belanda. Aman pesantren Cibabat mah. Pesantren aman hiji-hiji tidak dicurigai, dibebaskeun eta mah adalah Cibabat. Tapi Cibabat mah biasa melaan sadaya pesantren. Dari Cibabat mah gitu. Masya Allah tabarakallah anjeunna kantos ngawicarana dugi ka dipikasegan ku Belanda teh kantos anjeunna digalaksak ku tentara Nika saurna ka pesantren dugi ka bangsa hayam ditandakan sebubuahan dialaan dugi ka Mayang kantos diteueuh ku pokor bedil Mayang teh lajeng ditembak dibunuh ya, di masjid dibunuh tapi 2 kali nembak tuh si pelor nu hiji kalana langit nu hiji kana papan totos langit totos tuh wani deui kitu mata tentara teh. Nah, pas kejadian eta, tah ribut nih sadayana sa Indonesia gitu. Air ributnya di Jakarta di mana-mana, eueuh nu bisa telepon, eueuh nu bisa hubungan, ka Bandung nu bisa hubungan. Setiap begitu ngangkat telepon, geblek tah aya jelema nganggo jubah, nganggo sorban, rupana kieu sieun sadaya. Teu bisa ngomong gitu, ngangkat telepon teu bisa ngomong, kumaha telepon gitu. Sabi ka sohor Mayang mah kitu. Aja kalungtik rupana kumaha sipadan cenah eta mah Kiai Cibabat. Nya harita sararea tuh termasuk Panderplas
anu ngadeuheut langsung ka mayang ataupun bapak nyuhunkeun hapunten tina perilaku barudak saha anu kantos ngagalaksa ka dieu ayeuna bade ditembak dibunuh begitu dipaehan sadayana anu kantos ngagalaksa nya kan taramasna kene paehan begitu dipasihan bintang kitu mah sakali-kali deui bayang mah beuki ka pinuh cenah gudang teh ku beas tinika beas pinuh gudang ku bir minuman keras pinuh suluh segala rupa teh minyak tanah gitu pinuh begitu hari tanuju pakuasi itu sadayana aya ajengan-ajengan anu sapalihna anu sudon ka mayang jadi mayang geus jadi kiai nikah harita gitu. Nah, begitu baralik pakuasi tidak kaleburna masing-masing borolah boga naon teu boga beas teu boga suluh teu boga minyak teu boga nanaon disaur sadayana ku mayang kok bagikeun kabehanana kakara kok kitu mah kapanggih mayang mah teu nuang teu sakepro-kepro can teu make suluh teu paribadana gagang-gagang dan anu istimewa surupun bapak eta bir ditampi bir dikintol atuh mobilan dikintut teh saya kan sok pinuh gudang teh bir teh mangrupa bir nu marah apalagi bangsa gitu pejabat-pejabat ditaruh surupun bapak naon margina ditampi lumayan curhat teh lumayan jadi nu dibikeun ka urang mun ku urang ditarima moal ka inung ku manehna lumayan atuh santri teh gawe teh tuh eta biceunan eta umal dikirim biceunan isina teh di sawah tuh boga botolna lumayan begitu datang kan pakuasi balik deui ka lembur dibagikeun jeung botol-botol lain botol lo pada teu lagi kayak dikubah botol karena itu sebenarnya karamat mayang kibabat jadi lamun nyarioskeun urang manakib sultan aulia nyarioskeun Isra Mi'raj Nabi hati Allah nyaritakeun imamna para nabi ieu nyarioskeun walidah dieu mah kitu bae dieu bade jauh ka alam pribadi teu bade jauh pun aki kitu kahanapna we kacangkeun teh kahanapna garong teh ieu jauh pun aki tah kitu. Alhamdulillah itu ya tinggal komo belikan dengan komo di subuh ya dan seberapa sama salat subuh kata ini namanya sama enjing badai manasik haji di jam 8 ketika jam 10 badai musyawarah rabithah ulama. Kalau jeung meureun ke di mana nih? Sisi timur Malaka kirang ada teh. Pada lohor pada asar. Kayak acarana. Kayak pada asarna di mana? Memang pada lohor atau pada asar? Pada asarnya pada asar. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kurang pilihkan ya Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang sadayana tuluy satuntung kurang mampu hadiran terus gangguan di berbagai sisi di berbagai segi sehingga sempurna takdiman wa takriman urang karena segala yang diagungkan ku Allah lebih khusus keagungan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka Allahumma أن تجعلنا وإياهم من أهل رضاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Quran Sunnah wal Jamaah
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah.